Dia ngobrol ka pamajikan alasan jang depo teh poe ayeuna alasan si Oding gering sugak paku kurang teh ngomong ke pamajikan teh itu si Oding gering sukuna ka sugak paku keur ieu keur ngored manehanana keur buburu ngored pakuna paku karahaan jadi kapauran tetanus kurang teh ka pamajikan teh ngomong gitu. 5 menit kemudian. Judi meracuni keimanan, slot meracuni kehidupan, bohong menang 15 juta sapoe oge langsung kekeakan rungkad deui tungtung nama lieur kana hulu ya ampun meni kecil kana depot Assalamualaikum dikernya naon di euy ngariri put goleran we put bebay kopieun geuningan minuman ieu minuman bensin ya bensin setengah minuman aya diuyup ieu ulah bae maksa memang naon biasa lah budak ngaramanya dibalikan udah 2 bungkusan. Oh no. 1, 2, 3, 4. Dia ngobrol ka pamajikan alasan jang depo teh poe ayeuna alasan si Oding gering sugak paku kurang teh ngomong ke pamajikan teh itu si Oding gering sukuna ka sugak paku keur ieu keur ngored manehanana keur buburu ngored pakuna paku karahaan jadi kapauran tetanus kurang teh ka pamajikan teh ngomong gitu mata kumaha hasil tah 500.000 hampura we ka pamajikan lain maksud ngabohong da kami teh jeung usaha dan geus JP mah jeung saha deui jeung anak jeung pamajikan oh no. Tapi ketang aya duit haram ge mah ketang ulah dipake jeung budak ketang jeung meuli skincare pamajikan we lah duit yang jajan budak mah nu halal bulan duit kieu gope geus aya ayeuna tinggal depokeun nyamber ka si Oding lumayan gopenya lamun didepokeun sugano jadi 10 juta ngan hampura we ding mamawa ngaran didinya ditipu manehanana pura-pura gering kecugak paku yang kapauran we yang manehanana ngored kecugak paku beneran oh no. Aman kenal ayeuna tinggal nyamper si Odingan kriminal nya budak etanya si babal teh bicik sorangan JP nyoro aya kerungkad mumuludunan acan perang sambeureulah si eta kehinaonnya judi meracuni keimanan, slot meracuni kehidupan, bohong menang 15 juta
Sapoe oge langsung kekeakan rungkad deui tungtung nama lieur kana hulu si emput meni kecil kan depot pun kernya naon ding euy ngariri emput goleran we put kan bebay kopieun geuningan minuman ieu minuman bensin ya bensin setengah minuman aya duyut ieu ulah bae maksa gitu udah percuma ngulahkeun ge anger bakal diinum dinsokeun lagi komo dipaksa naon kami direct mau informasi ya teh informasi naon di dinya malah da biasa taranya penggeut edan eta euy kan tadi teh kan rungkad lain aya di dieu mah tuh da gimana we duit mah babari beda warna jeung ieu jelas warna ya beremnya sabaraha ieu itu siji loro 10 4 5 baraha 500 depo anjing gagah we kamari kurgocap ayeuna gope gagah si emput tapi hampura kurang mamawangaran di dunia ini kurang teh menang kitu nang itu pamajikan kurang teh pamajikan teh iya nolongan si Oding gering kunaon si Oding teh pamajikan itu kurang si Oding itu itu sudah paku anjing namanya manajer aja mau orang kasuga kupaku berburu ngoret di kurang teh harunya manehanana di tetanus ber diamputasi anjing amit di tetanus aduh aing mah emput sate kamalinan teh emput aduh lamun aing pamajikan aing mah menang sakieu bro iya ngangen ya yang penting jadi duit yang penting ulah pakpau tuh pakpau jeung nipu sewa keneh we dosa kan pun sudah atuh da gegel mun jepi jeung pamajikan keneh duitna jeung miskin teh kumaha lamun urang engke nyamper ka ieu mah ketepuk pamajikan namun cenah teh incet-incetan ka teu nya pura-pura atuh di kolingan pura-pura incet deui balik tiap ka imah teh ban kudu incetan lan tiap ka imah teh ampun engke nah Oding ingin teu ripu-ripu teuing ieu kitu di jampe gede-gede geura lumpat waki itu di jambe nya jemput kamarin teh ngisi ngagung signal itu teh ya asli teh nya asli atuh bade uyup deui bae ya bae hiji 2 3 4 5 si bensin hiji 2 3 4 iya 5 kade ditilap ini pokoknya KB ya nanti pokoknya KB Oding mah tara biasanya pemilik gede ya sekuan dia yang depo dia ngajak depo tapi engke lah depona di tenomputnya jadi mah tidak naon euy garing kopi-kopi aja nih tidak habis dia itu kan Oding mah itu zaman udah kopi nukar itu mah beda bensin Oding sadang ngemplay saeutik tuh dari gila udut teu boga dinya aya udut ge encan meuli hungkul teu boga we euy can meuli lain teu boga aya ampun dia duit boga ampun boga tah tingali bener ya lu kitu atuh mah kudu aya wae pola gacor sok pola gacorkeun heula rasanya isi pajarkeun bungkusna hungkul tinggal nolol nah ngebul heula
Anu kieu teh kudu dipencetan heula. Ngopi saya ya ada kalau di mah tanya naon. Ieu boga Hmm? lagi nang di mana? Mana tangga mah hajat kan itu tengah salah. Da ayeuna raya gung teh hajat nih. Heeh. Berebereun euy. Abah kawinan di itu di dia karawin. Ngan gede karunya nyorangan wae. Mbak. Mbak. Batur karawin. Heeh. Mbak. Ari Oding rek iraha kawin nyorangan wae. Justru anu geus kawin teh mah keur beugena liliurna ayeuna mah. Lieur matakan sok bae ayeuna sok mus-mus tiap keluar ngareungeut teh. Si ieu mah cenah pisah jeung alana gara-gara naon? Salahtina main slot wae. Oding Gitu. teh meureunna nya teu kitu nya. Kata kodi mah aman. Kodi mah aman. Da bujangan kana yang ngajaga eta. Tapi ayeuna kudu mana-mana aja ka majikan. Aman. Aman da mana ayeuna kudu mah kan atuh sang dewa gitu nya, sang dewa salah. Jadi kan pernah rungkan gitu, ibadah ini kan rata-rata sarungkan. Tapi bau nama emput oge asa bau wae rungkah da nama. Gitu, eta mah cuman harina we sosial. Bapak dasar ah. Kade kana tadina ayeuna ngabohongan ka pamajikan, ngabohongan ka pamajikan. Saya bela mana kapanggilan ke pamajikan teh. Talapung pamajikan sakalian keluar. Moal. Masalah gitu. Masalahnya lagi nang teh. Kesukaan ya, Mas. Sok atuh. Nah, China. Roda ceceknya jeung bensinnya. Awal mah kan kue tanya plus jeung kopi. Beda ya mah lagi nama plus naik kanu iya. Itu atuh. Kaharti Oding mah da geus kolot kaki-kaki teu gerak. Nah, Maaf ya, ayo oke. suruh kieu ah. Hop. Asangana saya bensin di mana ya, Mbak? Solokan sih yang beli. Solokan. Ayo. Hop. Tapi saya wahangan euy. Itu lah. Ini teh warung. Warung bener. Warung bener. Cuman di sini. Nah, atuh aya nu kieu kabadag di warung ayu udah teu meuli. Ini mahal sabaraha kulo mah ku sabungkus ya sabatang dua batang mah teu zaman. Banyak oding enak ka warung kudu meuli urut kiloan. Teu level. Oding mah lain ku masalah kieuna euy. Oding mah nyoro wae ngabebela ieu ti empun. Ngeunah urut demput mah rasa nikmatnya. Ya naon nih guys? Hah? Kecil, jong mak, kecil. Bae we teh da aya nu boga Naon? ieu. Ngarampah hungkul we. Cicing tong diragap. Nah, ulah. Enggak kan. Ntar diragap der dipake. Nah, ding bisa ngabaca kitu euy. Nah, itu. Kalian di ambulan diragapan rekap dipake. Sebenarnya mah niat ka dieu teh euy, bari ukar iker euy. Segan gitu aya lah. Siwur aya keneh nih euy. Nah, aya. Ini pulang kana siwur kana katel. Nah, nya atunya resep we gitu. Oding mah marabot runtah. Manfaatna loba. Nah, heulanya Ampun atuh. Mangga. Gampun atuh marabot TV. Marabot kulkas. Tapi ada TV aya keneh aman keneh. Tadi mah aya keneh. Aya keneh tadi mah. Tapi teuing ka ayeuna pas balik. Ade ya. Tong sok kita bebeakan gitu. Dari Oding mah tuh parabot. Matakna euy, ulah nyorangan wae. Gerak sawi. Oding urang di marabot. Kaya geningan parabot anu di ditu anu sok ieu. Parabot nabu.
Iya geringan di jalan ini kan. Karena mobil, jangkleng, datang karena mobil. Yang dekat merapat, yang jauh makin merapat. Serba 5.000 gitu. Serba 5.000. Tapi pas itu nyokot nu gede mah cenah ge. Beda deui. Heeh. Anehnya Nah, deh atau ngesaukur semahnya. eta hiji cenah ge nu sanes 5.000-an mah cenah ge. Iya mah Papang nama da bahasa tadi aya ngalewat harapan imah. Jadi serba 5.000 teh teh jadi di jero imah teh langsung lalu lompatan nyalamperkeun ka 5.000. Aya tetangga. Aya. Oding gitu. Nu puguh mah 5.000 teh nu hareupna hungkul palebah hareupna da tukang mah beda deui harga. Oh, politik eta kabayang we sing baru riset urangnya ibu-ibunya tinggal lecir ngelompatan 5.000-an. Oh iya dek datang ka ditu lain 5.000. Udah barang lagi beda deui pas di gen ge pas oding ka itu gen pebarang mah alus. Baru itu mah. Alus. Benernya ya efek raginang. Marahnya. Ini sang ditempuan wae tempuan wae atuh duit boga ada mau mungkin tuh. Benernya. Erek ditetapkeun iraha eta duit. Angke we di imah. Engke wae ngitah babaturan wae. Garing kopi-kopi acan. Nah ya Pola-pola gacornya kumaha darah keterungkan. Ieu bisa dibuat out ya lamun di dia. Ulah mau bisa diwat awut mah. Rek di karungan kayak suka rek di karungan. Manglah teu kudu naon karungan. Ada bisa ya. Pajangan. Bisa. Piraku parabot di karungan atuh ge batur mah bisa ningali ke. Power. Ya, derengekeun di. Cekat tangan deuk. Si Oding euy di mana lo basagala. Marabot euy nyorangan keneh. Oh iya heuh jelas atuh Oding. Nanti marabot runtah. Oh jelas satu Oding atuh. Jadi kumaha ya teh? Jadi kumaha? Didepokeun di imah wae. Ya kami mah ka dieu mah tuh hayang ulin we. Lewat babaturan teh ya. Teh kami mah ka dieu teh hayang ulin we. Benerna mah yang ningali kondisi di dieu kumaha gitu. Arek ulin, atau arek ngajak. Arek ulin atau arek ngajak depo. Yang ngajak depo, ngajak depo mah ge di mampu deh. Nganggur mah ka dieu kusukur ngontrol we. Sugan aya naon gitu jual keceplosan. Tang iya atuh. Sugan aya kitu tinggal ieu nu hareran. Eta dengan dibututan hungkul ding euy. Nya bobotohan teh bermanfaat atuh. Ih. Ngan hampura we nya euy dibohongan euy ku pamajikan. Oding teh cugak paku. Ya. Bingung teh eta hungkul ayeuna Oke, oding teh ingkudan. Kemun pas nyamper teh pura-puranya. Geus aya we simput mamput, emput teh. Jurusnya dikeluarkan demi si Aki. Pokoknya mau nggak bisa kakak teh balarijil. Strategi busuk. Baturnya nurarunggan itu kurang akalnya. Mata kayak Oding ayeuna kudu bergaul jeung kudu ge nekat luaran pinterna. Ya. Pinter ngabohongna. Ya jelas, Bro. Ada deui euy. Aduh ieu mah lain ngasaan lain ieu eta mah. Ngabeakeun we mintuna mah. Nikmat euy. Euy nikmat deui, nikmat. Wah bener ya. Si eta mana di belah mana? Tong nanya apa sih eta? Enggak, ulah nanya apa sih. Sak we kana gemoy-gemoy gitu teh. Ulah. Mbot mah geus boga pamajikan. Dedek terakhir deui lah saeutik. Ulah. Anggar teh Oding bakal kebawa. Masalah ulah. Oding bisa saingan. Ulah. Pokona mah ulah. Ulah. Saingannya. Ulah, kadar ayeuna pamajikan ke bener nanyakeun dengan. Ya pura-pura uling ngeun si Oding gitu we. Kana yang nyusul rek kumaha? Nyusul ka imah rek kumaha? Nya pura-pura gitu ya gawe gitu. Loba gaweanan juga nanti kami oge dititah ngorek di si eta. Teh bener pamajikan teh boro-boro jang gawe justru ayeuna mah kerhesen ngan gawe teh.
Wah, paling gawean wae nya si Ece teh nya codingnya. Ente digawean wae mah. Diragapan hungkul. Diragapan hungkul ih. Ngasaukur gitu hungkul. Ngobrol Di heureun omete naon nah itu teh. barang. Oh, barang etana, parang. Barang banyak kali. Lamun pacul dorana. Ente gap ente. Biasana oding mah rada galak ya. Gitu. Gap ieu. Ulah gitu. Ulah. Dosa ya tuh. Misalnya gituan. Kemalu. Bener. Anu pamali-pamali menunjunahnya. Tadi ngarungi tidak jauhan. Tadi ngariring dangding. Nyenaon eta? Rahasia eta mah. Nyenaon Rahasia. sok? Nyinirannya. Nyante. Ente. Nyante. Nyenaon atuh? Ngelingan diri sorangan we. Oh, ngelingan diri serangan. Ngelingan diri sorangan sama. Kalau nyiniran. Mau dibere-bere di udud gerak. Moal kan teh apalah ya nampun arek ade nyamper. Ada apa gitu? Apa bagaimana Ini tadi? ngerek kabar ya bukan gitu ya. Siap. Yang Depong kayak itu. Eta nu baca paman kene? Aman. 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 Pasti kemana-mana. Aman. Eta duit nu gocap, simpenna di nu aman. Mun bisa mah karetan euy. Wah, rek dirantaian. Nya paman bisa mah komo dirantaian. Soalnya sok aya tuyul. Diamankeun. Tuyul teh aya karangan. Ya pan hadapan tuyul naik karangan. Kalinya karetan. Ya, kalap aman. Aya teh lamun modal tapi bawa taranya. Modal? Bawa. Bener. Bawa. Cik atuh modal-modal ting simpen duit teh atuh. Ya, disimpan sagala, da duit mah hampang teu kaberat sakilo. Nya bisi gitu, bisi anu ieu gitu, aya eta bisi ngagepluk der kete kapalidkeun. Wah, kan sakuan atuh. Kan porosot teu. Ngapasanan nah hukum diporosotkeun mah. Oh, Pan siritna ge nempel dina calana. kumaha ya ucelah ya. Naon deui ieu teh? Itu teh ucelah teh ieu kan rek depo gitu kayak kapan majikan ucelah dicana bohong, lamun oding teh di kolingan gitu tau. Demi empun baelah api-apiin sedan we. Kayak pun pas nyamperin sedannya ya, kayak isuk kurang depo lah, depo lagi depo terus depo wae ya mah pokona mah selagi can beak mah teuy depokeun. Demun bisa mah euy langit rek digade euy mun bisa mah ulah ulahnya sanes kagungannya sanes kagunganna wahangan we lah urang gadenya lagi ngarek ke balong panjang ya. Kayak mah orang ngusep Usep ka mana ke balong batur. Iya. Seruput deh haus euy. Beakeun we kabeh Leumpang di ditu euy. Kuningan leumpang teh nya ripuh euy. Kali-kali ngajak-jakeun atuh. Ai di dieu mah leumpang masuk di imah wae euy. Leumpang di imah wae. Jadi imah teh diajak leumpang. Iya. Bingung imah teh benernya diajak leumpang. Kurilingan wae. Iya tujuanna buat ngurilingan. Neangan suka naya jualin. Dengan paku dengan besi benernya. Entah ketang dah kira aku. Ara gitu. Mana tuh rontok. Terasa eutik beun heuh. Tapi dari dia mah tadi itu sebenarnya mah rada ka ieu. Rada kameumut. Iya, ngaranna eta si Ece eta tadi ngaranna gemoy cenah ieu. Tapi teh mah diceritakeun deui masalah aya mesti. Nah, gitu. Kanjeng babaturan mah kudu berbagi. Berbagi naon heula. Nah, eta mah moal gitu. Pampangna kan impun geus boga pamajikan.
ulah gitu pamali. Iya, Oh, pamalinya. pamali. Ibu Mali ke mana Bu Mali? Pamali aya keur dagang oncom di situ. Berdagang oncom. Bedelanya. Pola-pola gacor. Sepuh. Nah, mana? Nikmatnya udah menang menta mah. Jelas. Udin paling nikmat nama ini menang menta. Nikmatnya kasih dah tuh. Iyo dingwa udah duit hayang wete, udah yang ngepluk. Kudu atuh. Kudu aya. Tara urang turun teh di mah. Tara. Ayam anu tawa naon. Tara. Bisa kur boga hiji-hijina eta ngurus manuk teh, ngelepas teh ten kapanggih ka ayeuna ge. Hayam tara kuat-kuat dong. Tara. Horea mah domah horea ngaritna, domah horea marabanana. Ini keneh manuk we enteng. Sacamoto ge seubeun manuk mah. Eta tujuan nanti gitu, jadi meteripu gitu nya. Mau tuyul? Mau tuyul no. Enggak. Ini kan yang kutrana we di batang ketuyul. Apa? Tukang ngukut randa. Ngukut randa. Deh nama geningan rada bemain eta teh oding teh. Saeutik teh loba. Boga sabari ji kukutan randa? Hiji. Eta ge geus eueuh. Ka mana Balik deui ka imahna. Sak ngenong tara di imah? Tara. Pamalinya? Mali. Ding sak ngenong di imah randana? Tara. Kan aya budakna dua. Kaoyo asa kaoyo? Tara kaoyo. Naon kaoyo teh. Mah wae ge aya. Balega. Rek huli pakan ge nang karak bengkang ge dia. Rio ding boga warisan enggak? Warisan? Buyut, si Aki, si Jangawareng di mana lah boga teh? Aya warisaneun mah. Cuman can dibagi-bagi. Encan. Mental ya tuh si ayeuna. Ama bener lamun minta ti ayeuna mah. Nah, kumpul bakal diajak depokeun. Moal balik. Si diolo ah. Nah. Kudu kumaha tuh ngomongna itu. Kurang kene ikut itu urang. Wah, turaku udah wasolot atau enak gopek kene kurang kamari wae kan ucapan. Itu Pan mah JP nah yang 100 juta. Gitu. Jadi lah yang 100 juta teh depo lagi kudu gede gitu atau hari ayeuna kudu ratusan juta mah depo gede mending keneh puluhan juta heula we ta depo sakitu ge buka kacampunan puluhan juta mah nya ya karena kayak gope saya bakal nyampe lah iya we atuh percaya sertifikat noding gimana dari rongsokan mah usir sertifikatan. Rongsokan mah usir sertifikatan. Hari ieu sapeda ya BPKB-an. Mana? Kurang sakolahkeun ieu. Nyaho eta teh BPKB nang disakolahkeun. Geus. Dipiheulan. Sertifikat ini di mana disimpan? Sertifikat mah? Aya, sertifikat mah. Di mana disimpan? Di bank. Disakolahkeun kabeh. Deh nama bisa dipakai naon eta duit? Popok teh naon? Popoan. Oyo. Gitu atau nya atuh. Segenahnya nongkrong di dia. Kayak biasa nama ya kisah kayak ngaliwat itu si Ece eta. Oh ya, tapi orang di dunia kita sok aya ngalewat. Si Ece eta itu ngaliwat ya. Masuk. Cuman ini karakter can aya. Nah nya. Jika nama apa mun anu buraong enggak dia mah. Ngambeun gitu ayam gitu. Ngambeun kan. Nanti mah kaambeut 3 jutaan lagi.
Ngajaran teh ka dieu teh sok meronta-ronta meronta-ronta kumaha mun atuh hareupeun pamajikan ngomong gitu teh. Wis aya pamajikan mah ulah ayeuna ulah kareng ngomong-ngomong gitu. Bisa jadi mata. Kan laki maco mah gitu hareupeun Emang buatnya pamajikan. ayeuna lalaki pemberani tapi nya ai kitu mah lain pemberani Penakut. Ya. Jadi papa teh kesukaan wae make numpuk deula. Ya, apa salah? Numpuk Daun nya. kuning medit. Duit hayang weuteuh. Kudu hayang ngepluk. Ya, kudu kitu. Licik gitu. Yang licik jaga-jaga ya mah euy. Emang eta jang naon gitu disimpan-simpan Sugan anakan atuh. damel anakan. Susuganan ya. Moal. Aduh sia tuh murah gue naon. Bayal. Damel anakan atuh mending kene ka empu dinyieumkeun atuh. Eta wae heula atuh mah ya. Engke nyieumkeun ya. Heeh, ka dinyimpen. Dinyieumkeun mah tuh pasti bakal anakan. Jadi 10 juta dingai. Ya. Sugan. Suganan. Tapi ai musim leungeun gitu biasana sok Bohangseur. Bonon atuh. Jiwa JP teh meronta-ronta. JP gitu. Lain nepak sirah lain. Mamu Dambun mah tidak kamari hungkul atau rungkad. Geus tong dipolongan wae geus. Ari kitu cara nama buat marek bae we nya. Kayak suka nyampurnya, tapi omah ulah poho bari ingkudnya. Jadi wae pura-pura atuh. Nya. Ya tuh. Nges. Tong hayang ngesali. Itu we nya. Itu kan omat ingkud. Nya. Assalamualaikum. Salam. Si kehet geus ngajak deui depo. Malahan ngabohongkeun pamajikan anak gope. Wah, egang ka budak. Koplok. Ayo ngarasakeun mun kabeak deui duitna. Dijakeun ka pamajikanna. Ya. Emput kemarin teh hateh kehet ngabohong ka pamajikanana. Ngaran ngorbankeun ngaran euy. Hajawet nya itu si koplok meninggalan rokok da eta heueuh meh urang ka goda deui meureunan. Emput. Terus ngalian rongsokan deui. No, ya teh lebat menangan di pelongan wae. Sacuriga ka simpo deui. Mah balik. Anjir. Anas tadi nyokok ieu nyusai simpun mah aya lain niatkeun dan niat ngasaan. Mah balik.